etang-etang tilam kasono ti perbadosa para kanca ka keluarga besar di dieu nya urang sangakeun dina lagu Patepang Sono wilujeng ngadangukeun. Ngahaturkeun Bapak Saban Saipul be Patepang Sono. Alah mani hayang sono ka urang dieu sadaya kula. Sonona diwangi Bapak Hajat Ibu Hajat. Sonona diwangi Bapak Hajat anu batin ngahaturkeun ngahaturkeun Paji Gugun anu mana Patepang Sono. Sono nama hari sakalinten Hajat Ibu Hajat. Sono nada sakalinten pamirip mah gamelan kawi Hajat Ibu Hajat anu mana nyompona mah nyompona wiramat tari sagala wilasok lewi mantak nyiksa kana diri Hajat Ibu Hajat mantak nyiksa dan kana diri Paji Gugun ngahaturkeun Tepang Sono. Sono nama Paji Gugun anu mana diwangi ieu haturang Paji Gugun abdi nu sono haturang kapayuneun sanu paris nandangan Hajat Ibu Hajat anu mana Iwalti bangsa sorangan cinta kana hari kabudayaan Hajat Ibu Hajat sami cinta dak kabangsaan Bapak Saipul bet ari ngaturkeun ngaturkeun Patepang Sono. Sonona diwangi Hajat anu mana Sonona diwangi Tepang Sono nu dipayun patepang di panggung seni patepang ayeuna hoyong terang kasarengan ngaturkeun Paji Gugun Patepang Sono. Patepang iya Paji Gugun Paji Gugun jeung ngaturkeun Bapak Paji Gugun aturanun ngaturkeun tilam sono mani hayang sono sono bos emong
aturkeun cepang son Sonono mah sakalintang neng tia waru Sonono mah geuningan sakalintang Bang bayang adi jero orang geuningan mah dibeli dua dawe moal kaharang kana kasorang jar kukurang mamana anu mana mamana mila kapayunan mamana mila aturan kapayan heula mamana mila aturan wilujeng tepang aturan wilujeng tepang Neng Esti Neng Tia mangga geura siap-siap ngibing santuy dina lagu Wangsit Siliwangi cik 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 pasihan jalan pulang halo halo Kalau pakuan Wah Nuka masur Pajajaran Neng Esti anu mana sor gelis kapayun Tempat bayu Kadilan Ayeuna di kundangan Coba Neng Esti mau pustias mak warisan alah nyuk jeruk galur tatandang alah Siliwangi geus kumaha dedeh putra ti jajaran anyar sor wawangina tambah makan Neng Esti anu bageut coba sejagat ampulunggu tur sabar Neng Tia anu bageut tindak tanduk nateuingkeun Siliwang ngiki nanjar nya tindak tanduk abdi minang katijulang apa kakak
sok asa kasuap dua ragi sabelah di Banjar wasaban diramakeun sasesana salajengna Mang Ojo pamugi Allah ngaganjar nyalametkeun sadayana sok 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 alah coba zaman ngadeg salupa kuat Noka masur pajajaran neng esti anu bagus awas awas tempat payung kadang obat ayeuna di kundangan neng esti anu mana ulah mau pustias mau warisan muncul galur katandang Siliwangi obat pahlawana juru bakti perjuangan lambang kejayaan neng hesti anu bageun sajagat ayeuna di kundangan neng hesti sayang 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 muputian warisan sajagat raya kumelang kanggo neng tia anu bageun obat tibatan saya lebar ulah neng hesti deui sakayu di damal baju neng hesti tibatan aja minu sabar nada di mulus rahayu obat angka dua angka tilu neng hesti anu mana ditulis di lemari bade di dua bade di tilu neng hesti deui aturan bayar laguna neng hesti deui kikinciran kikinciran si horeng cara meleweng neng hesti anu bager di pikiran si horeng bebene deui obat ngaput baju kurang benang gantian buka teh baik mun panuju rantaian neng tia anu bager anu mana aneng tia bener-bener bodas benter kembang na areuy-areuyan sugan terek mikat tinangan saukur ngaheureuyan neng tia ngaheureuyan obat 10 ditulak tali alah kopo jeung areuna neng iya anu mana 10 di kundangan
suling tengan silung wae geningan suling tengan silung wae kumakuring 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 dibeli dua salawe geningan geningan dibeli dua salawe mon kahaya mon kahaya jan kasoran batin perih kumadi dadana walang Bapak Edi kumaha rasa nomalang geningan Bapak Edi kumaha rasa nomalang Bapak Edi kumaha mah Bapak Edi kumaha rasa nohoyo ngalik-ngalik dina hati kumaha dina hati halo goresan hati selawasna tanda tanya Neng Depitri anu bagel nah aya kene Neng Ayu anu bagel kadedeh katina abdinya aris kana jurang anu nista Neng Depitri anu bagel jarita batin pinuh ku karumaos Neng Ayu pinuh ku karumaos hirup abdi teh pinuh ku noda jeung dosa kang arepin saloh sigana mah
sari sepuh abdi moal biasa sasarengan deui leuwih hade yuk urang papisah wae katampi kadeudeung salira apar akai sepulpeng kanya salira do angin peting panepikeun rasa gurih cinta anjeun jeung ngedalekeun ka salira anjeun rarai anjeun ngancik dina hate kuri pungkom tajur hala katampi kadeudeung salira ibu hajat bape ono kanya salira goresan hate salawasna tanda tanya nah aya kene kadeudeung katinem artinya aris paera teh hari kana curang anu nista cerita batin pinuh ku karumaosan Masna yaga medalu migar anu bageur pinuh ku karumaosan hirup abdi teh pinuh ku noda jeung dosa sigana ma abani moal tiasa sasarengan deui leuwih hade yuk urang papisah wae mama ela anu bageur tapi kadeudeung salira neina anu sayang jang deh anu bageur katampi kanya salira duh angin peting panepikeun rasa gurih cinta anjeun paerang teh hari jeung ngedalekeun ka salira rarai anjeun ngancik dina hate kuri wa ito anu bageur katampi kadeudeung salira Masna yaga medalu migar anu balalageun kanya salira aya cenah wa ito kapayun ucaplah panuteguna dijauhan ku dirina sabab yakin balukarna
sasama. Goresan hati selawasna tanda tanya. Nah aya kene adalah Ridwan anu bagus gadeuh batina. Artinya Aris Jang Dedi karena jurang anu nista Jepang anu bagus jerikna batin penuh ku karumaosan Jang Deh pimpinan Madalu Migar penuh ku karumaos. Hirup abdi teh abah nemong pinuhku noda jang dosa neng de Fitri anu sayang siga nama Kang Arpin Salon moal tiasa sasarengan deui jamdang anu bageus leuwih hade ayo urang papisah wae Kang Daya Kang Oma katampi kadada salira Mama Ella anu bagus kanya salira. Kanggo Bapak RT Sarkin Mundurang nyoga diri sugang moal Pak RT Sarkin sugang moal diri dengki malalapa suka sering umpana dialah muki teh bejana dunia mana penting nang dengan kurang kahatur Pak Saki mata kurang sing karunya kasasama Pak Sarakim nuta terang ayah kesepuan bejana gerak bejana masuk merasa tangan tu menang keselamatan aduh Allah ya di dunia muarek matung membarang mang hanya balikna Bapak RT Saraki no mata cek caturangga kajenjang mak berat bunga sugi harati loba harta pahinga sudah dati beli membara aya balikna anu termawat sepuh temana matak cilaka bahing
maksud ada iblis juragan langsung ngeruksak turunan cingit caring cingula cicing ibu dulu ulah cicing anggur si pulaku sepuh urang tengah ya salah Pokoknya masih keharti geningan Bunda Marian pemarek hidup lagi Gusti urang di alam lahir Ibu hajat nu jadi maragalantaran Ibu hajat kapayun deui poma urang gelar dilahir digelarakeun Maha Suci Ibu hajat Bapak hajat digelarkeun Maha Suci sabab jeung indung Bapa Hajat lumatak cek caturangga geningan Bapak Jaya sebobe aturan aturan Bapak Jaya sebobe kajen jama berat bengar Bapak Jaya sebobe berat bengar sugi harati loba harata Muna termawat sepuh Nyadiri masing carincing Masing eli Kaberang putih Parat kesaraki Masing eli kaberang putih Geningan Bos dulu di berang putih Ngamu mulai kesenian Bos dulang Ulah ukur rasa Eta ngandung maksud Jangan tujuan ngawujudkan Bos dulang Dapat rasa tua Jungan-jungan derajat seni Bos dulang deh Kujala hati numurani Persatuan ulang lali Bunda Maria Gede kasih kucuti Lumatak cek caturangga Wasdullah dei kapayung Kejenjama berat pengar Eta nu terumawan Urang kasepuh Temahna matak cilaka Temahna matak cilaka Gusti urang di alam lahir Nu jadi margalantaran Pan urang gelang dilahir geningan Bunda Maryam sabab najang indung Bapa Nun urang eling wiwita mata kurang sing karunya eta kasasama nu teu terang hirup ketungkul ku pati eta maut terang di mangsa
badan gitu kene geningan sanajan 1000 batang pahing setedat iblis bisi mah ngeruksak turunan masih ngeling cing cari cing geningan cing cari cing ulah cici Kang Bapak RT Sarakim masih kapayun. Duh heran kacidang naon anu di belang jauh gede sejak Pak RT Saraki kuta sangka hirup gika paksa bos dulu daya nu bagus hanya suka-suka sanajan sangsara bos dulu kapayun deui dadi tong dihaja kelangan hari angkelang sekarang ombak-ombakan bos dulu deui hari minang Pak RT Sarakim deui anu bageus sangasara bongan sorangan duh Pak RT Saraki geningnya hoa iya keur hiburan saha Pak RT Saraki anu supi Pak RT Saraki delawara dosa bukan simpatian bos dulu kapayudi najan linglung di jalan di zaman kiwari bos dulu deui kapayuna duh heran kacida pajaya sebobe anu dibela jauh gede sejak bapak jaya sebobe ku tersangka hirup ge kapaksa hanya suki-suki sanajan abdi sangsara Pak RT Saraki tong adi aja kelangan hari angklung
sagana ombak-ombakan ke hari nina sang sarama bongan sorangan aduh gening nyahoan parat tasaraki yang agar hiburan saha anu sumping tengah warah dosa bukan simpatia cinta dudulurang najan linglung di jalan parat dasaraki buka cintaan duh entong saraka parat dasaraki harata bagi awuta sok nambahan susah parat dasaraki mun urang saraka gelang hari gelang sekarang ombak-ombak ke hari nina sangsara bongan sorangan aduh partai sarkip gening nyahoan yang agar hiburan bos dulu kapayun deh sahano sumpi bos dulu tengah waratosa bukan simpatia cinta dudulurang raja linglung di jalan ku kacitaan taksir lejakku lejak bos dulu supiraku bos dulu ku abdi dengan gembang aturan bos dulu botol kecap aku bos dulu aturan bos dulu nganggo botol kecap ku abdi mah bos dulu cobi taksir deui bos dulu nu jangkuk ngejang sopiraku ku abdi teka gembang kamu bos dulu
ditilik serangan parata sarakip ditukar nama dilenjang Kota Jaya segobe Harimon di sawah bos dolang ditukar nama dilenjang ayo bos dolang ayo dah redendika tapi lima aja ngedut tunanya mondi tilik bos dolang ditukangna meni-meni lenjang Pak saraki medai mondi sawang bos dolang ditukangna meni lenjang ayo bos dolang ayo orang redendingan dan gimana tak ajab ngedut tunangan muan ditilik para tesar kimas dolang diharapna menisia muan di sawah para tesaraki ditukang lenjang copi taksir aja bos dolang nu jangkung lenjang sopir aku ku abdi teka bandang bos dolang di ngeluk tunggung eta semua koko dan parete saraki bos dolang da abdi mah da abdi saya turun cobi taksir diri bos dolang ujangku lenjang sopir aku ku abdi hentik ngabandang ayo masih bapak RT saraki muan ditilik ditukangna meni-meni lenjang bos dolang deui eta mondi tetep bos dolang diharapna manusia masih bos dolang ayo bos dolang ayo orang redendingan dan dimana teracem ngedut tunangan mondi sawang bos dolang eta gelut tukung koko bodan bos dolang deui hari mondi sawang ditukangna lenjang bos dolang deui cobi taksir deui abdi teka bandang mondi sawang ditukangna meni lenjang ibu Maria peluk tuangku eta
hari semono mah semua ngisi Cobi taksir ya abdi istri sejati sopir aku si bapak anak dekat tadi muna ditilik eta gigiran maniman manilang ngagik mun ditet diharap pamanatasian kalau tong aku pokok mapukan mau angisirkan maragina saya Mangga pamirsa nyangekeun kapiatur ti payun dina lagu Papacangan. Jong jantai paujang kubangang urangang kudu eling di dunia urang membarang hamolanggeng salamina aturan apa ujang kubang jangan jantai ujang kubang anu mana abdi longuka lamin hari saminggu abdi tema ujang kubang kasepian teu aya nu ngarencangan Pak Ujang kubang anu bagus gulang-gulengan sorangan tiris taya mengukupang tak boro-boro nunggu sapa hati ratu kutunggulan jadi pinu panglamuna nanya sami ngalama papacangan bagjana sanes rumahnya ulah jong jonte papa ase urang kudu eling
di dunia urang umbara paujang kubang deui hamolangkeun salamin ulah jongjong teh pase abdi longoke lamina saminggu abdi tema kasepian sakapeungeut teh sok bunga Pak Asep deui jadi pinopang lamunan silih ciwit silih usapang Bapak Jaya sebobet kepayun deui anu mani Lataratu tutunggu jadi pinu panglamun nanya sadaya sami ngalama Bajaya sebobe sanes lumayan kurang menghajat deui nyadiri mah Bajaya sebobe deui masing cari ngeci masing eling urang putih Bunda Maria masing eling berang putih ya turang Bunda Maria kadekat jungjo nanti Bunda Maria aturan kapayun heula Bunda Maria anu bageus kadeka jongjo nanti salira mah salira kedah di api jangan tulus mah Bunda Maria ngajeng kahuma bisa Bunda Maryam kepayun lah disina menetu mamu di serangan bos duloh deui kedasai kasasama Bunda Maryam budi manis saya semu bos duloh deui kedasai kasasama budi manis saya semu lagi sebelah dipanjang dirames ke sasesana Bunda Maria pamuga lo ngaganjang Neng Aci nyalametkeun sadayana Neng Aci anu mana pamoga Allah ngaganjar Neng Aci nyalametkeun sadayana Neng Aci deui pamoga Allah ngaganjar nyalametkeun sadayana kabaros mah kabaro jalan ke Lembang Neng Aci di sarengan Bunda Maria meser bensin di kalengan meser bensin di kalengan sangaos kapaanggang Bunda Maryam diserangan Neng Aci batin tetap sasarengan sangaos raga paanggang
batin tetep sasarengan. Berdini Bu Haja eraku indung papang buah orang mengora hasem rasana atira Pak RT hari raka indung papang buah ngora akang uci anu bagus nu ngora asam dirujak ati era ku indung papang. Aturan Ibu Hajat, Ibu Ririn, Bapak Hajat. Buah ngora Nora hasem rasana abdi era teh yati eraku indung bapana
eraku indung bapana dabongan gasrayaan buah orang bunang orang asam eraku indung bapakna aturan ibu hajat ibu Ririn Kang Uci Teh Yati Teh Susi kapayun Neng Susi buah mora Teh Ririn hasim rasana abdi era Teh Susi eraku indung bapana buah ngora Teh Susi anu bagus buah ngora nongora Teh Yati asam dirujak abdi era eraku indung bapa buah ngora Teh Susi anu bageng eta buah ngora no ngora umi tini asem dirujak abdi era eraku indung bapana anu mana ibu Ririn kapayun ala ibu hajat anu bager aturan wilujeng tepang kasadaya wargi sok pamirsa nyangkakeun hiburanana ti payun kapiatur dina lagu Gunung Jati. mangkat bareng karo babaturan rame-rame guguyonan
sungsi sing dituju Gunung Jati pada mandra ning para wali juru mampir ning juru kunci Gunung Jati tempat wong seba gede cilik lanang wadon kula nom jaluk rizki kang sejati kangge ngempanen ning keluargi muter-muter kota Cirebon arep ngeten arep ngulon tukang beca kabeh wong keton Pak RT hari duit enak kangkone anak Bos Uci Gunung Jati tempat wong seba gede cilik lanang wadon kula nom Bos Uci deui jaluk rizki kang sejati kangge ngempanen ning anak istri bikin beli unggal bulan tapi sok sering dolan mangkat bareng karo babaturan rame-rame yugo goyan sabab anak sing disungsi sing dituju da Gunung Jati pada nandang ning para wali beli ge mampir ning juru kunci Gunung Jati tempat wong seba gede cilik wadon lanang tua enom jalur rizki kang sejati kanggo ngempenin ning keluargi muter-muter kota Cirebon arep ngetan darep ngulon tukang beca pada kelakon duit entok tanggoning katon Gunung Jati tempat wong seba wadon cilik wadon lanang tua enom jalur rizki kang sejati kanggo nyumpeni ning keluargi
padana landra ning parawai beli mamapir ning juru-juru kunyaji gunung ajati demapat wong seba gede cilik wadon lanang tua enom jaluk niki nasajati kanggo ngamapi keluargi mutna-mutna kota Cirebon Arab kita Arab tuka peta ketakon lain duit anu kanggoni aneka mangga diaturaran ti peribados para kanca dina lagu Nenden Harapan. mun peting geus jempling Mikaeli ku hariri midadang ku saurang bungan harita nyanggupan di tahun genep puluhan ayeuna bet nyalahan cek ingatan rumasa Nenden Harapan disangka geus lekasan nu aya ukuk catatan najan carita manusia teku mawasa moal bakal
genep puluhan ayeuna lekasa kajong-jong cek ingatan rumasa nenden harapan disangka geus lekasa nu aya ukur catetan najan ka begat carita manusia teu kumawasa moal bakal laksana angin keur saanjeuna kadieu bogoh kaditu bogoh kabogoma araya kape kaditu kumaha kadieu kumaha bapak hajat sayang deui kasih manehna pada bogona haturan ibu hajat kanu itu nya aku bagirna kanu ieu nya aku sabarna kanu eta nya aku belana kasih manehna kasih kumisna aduh riweuh aduh riweuh riweuh dijieun sorangan begang lain kurang dahar kakak bogoh jadi nariweuh tungtungna abdi nyarangan dapongan abdi rayungan nu salah pola sorangan aduh riweuh loba nu datang duh heran kacidang naon anu dibela bapak yaya haturan jauh gedi si ku teu sangka ribu ge kapaksa hayang suka-suka sanajan bari sangsara bongan dihajar rengse tina rariweuh nampi kintunan di Abah Duloh sauna disangakeun lagu ieu ka Kang Jaya sareng-rengan sadayana anu disuhunkeun dina lagu Wangsit Siliwangi pamundut di Abah Duloh mangga Abah Duloh wilujeng kasangakeun dina laguna Wangsit Siliwangi teu kantun tuh Kang Jaya sareng Kang Tato oke araya di Palitongoh tah mangga wilujeng ngadangukeun dina lagu Wangsit Siliwangi.
Kudu sumujud sambahan pikeun di dunya iwalati indung jeung bapa geuningan iwalati mah indung jeung bapa sabab indung anu ngandung ibu ini ibu hajah pan bapa anu ngayuga pan indung mah eta anu ngandung pan bapa anu ngayuga atuh geuningan anu ngayuga sampaheun pikeun di dunya kang anda miwah ibu iwalati indung jeung bapa sambaheun pikeun di dunya geuningan ibu ini ibu hajah iwalati indung jeung bapa sing getok kana ibadah dulur bisi urang loba salah sing getok kana ibadah kang anda anu bagus bisi urang loba salah kapayun janajang deh abang cena abang cena suling bonteng sabadi kumalila geuningan sabadi mah kumalila abang cena bos Aden aya bos Aden Kang Usen anu mana Kang Usen aya abang jangan goreng sabadi nyanyari dengan geuningan Kang Usen anu bagel sabadi nyanyari dengan aya Kang Usen kapayun kapungkur abdi ka Bogor ayeuna kalawil-lawilian atuh kapungkur mah Kang Usen
nyeria aya cenah Kang Usen kapan abdi Kang Usen kapan abdi minta jai Kang Usen kunaon tadi cangkiran dengar Kang Usen anu bager tadi cangkiran kapan abdi minta jangan Kang Usen kunaon tadi pikiran kunaon mah Parwe Mulyadi tadi pikir aturan Abah Haji Bulawak Kamuli Abah sok atuh tadi ngepelan heula atur nuhun abahnya atur nuhun mangga wilujeng ngaitkeun pikir moal balik busa bola sapanjang Abah Haji atur nuhun urang kumalar leuleuh mama sapanjang urang kumalar ulah kendat Kang Anda nya istian Kang Anda aya kapayuna ilmu tutut Kang Anda anu bager ilmu tutunya siar aya Kang Anda no awon wajib disinglah geningan Kang Anda saderek abdi nu balageun wajib disinglah aya Kang Anda haturang sameme ngamparkeun kasur sama keula digelarkeun hatur nuhun Kang Anda sameme mah nyebat pitutur pek riksa badan sakujur pek riksa badan sakujur Kang Usen deui anu bagus wayang tema wayang teh piraku wayang jadi paku ajan geningan Parwe Mulyadi sebebeh di paku aja mangga aturan hayang tema hayang teh piraku hayang atur nuhun tadi aku aja tadi aku Kang Usen aku aja Kang Usen deui anu bager Bapak Jemaah Bapak jalan kabis bul Mesir ku pada gomaan Mesir ku pat di agona
Mas Gun anu mana Mas Gun abdi rek wangsul Mas Gun kapayun ulang upat keawonan geningan Mas Gun anu mana Mas Gun ulang upat keawon aya Mas Gun haturan cu lang layangan daun gadung ditanya daku kadebong apa nael aya apa nael ngalayana apa nael anu mana ngalayana anu embung apa nael kapayun Aadis aturan kapayun heula Aadis aya Aadis sanajan mah Aadis sanajan ditulak tali Aadis kapayun moal pokok jeung areuna geuningan Aadis anu bageng moal pokok jeung areuna aturan kanggo Aadis sanajan Aadis anu bager mamah teh digunta ganti Aadis moal poho kasalira geuningan Aadis anu bager atur nuhun nu kasuhun Aadis atur nuhun sapanjang mah Arahman anu mana Arahman aya Arahman anu mana Arahman aturan Arahman kapayuna aturan kanggo Arahman sanajan ma Arahman sanajan digunta ganti Arahman moal poho kasalira geuningan Arahman anu bager aturan sawe laguna aya cenah Arahman kapayun kembang wera Arahman kembang wera daun turi Arahman aya hayang lelong wongan wae aturan kanggo Arahman lamun teu mah Arahman lamun teu era ku diri hayang rerajangan wae Arahman nu mana hayang rere jangan